Kau tahu sih dik mantan Bayar ih. Jika anak soal. Oh no. Dik aing lagak tawa. Kok benar? Loh. Mana ya aing? Udah goblok tukang tahu teh. Dagang teh meniru suruh syuting jadi aing kudu lompatan. Udah aing langit. Oke. Aing mah. Mana ya? Masa tadi aing nyelapkeun teh di dia. Lumayan euy. Di mana we rezekina? Di udud aing jeung kopi ah. Hei, Kemana maneh? aing narek ngopi, ari saya ka mana? Aing keur neangan duit, leungit na salempang. Sabaraha wat di tegahan di nu 70 juta. Henteu leutik 10.000 jeung beli tahu. Oh, 10.000. Juan aing gede. Heeh, 10.000 mana manggi henteu? Betulnya aing mah teu manggihan duit 10.000. Mana bener teu manggi? Hanteu aing tara pulang-pulang duit 10.000, gablek 10.000 mah aing mah. Yo, mana nyawa tuh bawa bocoran bapak aing manggi duit tuluy dipulung tepi rasa 10.000 deh eta tuluy leungit duitna 10 juta jabat tuluy setruk. Aing mah sarari. Heuh kitu, kabener sakit. Biraku lah aing mah. Bener aing mah percaya seug teu kajeun. Si aing goblok biraku. Ya tuh yuk. Kita aing tadi ketitipan.